Warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillahilladzi manna alaina birasulihil karim wa hadana bihi ilad dinil qawim wassiratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad bu'ithtu bil hanifiyyatis samhah. Wa qala fi ayatin ukhra wa qala fi hadithin ukhra, ana sayyidu waladi adam wala fakhra. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang sadaya, Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya nu haladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Ahibbal izza al mukarramun sadatil ulama minal muallimin wa zumratal hukama wal hadirin alladzina yahduruna fi hadzal makanil mubarak. Segenap para dewan guru, para masyayikh, para ustad, saumumna kiai nu haladir wengi ieu, wabil khusus al mukarram guru urang selaku pengajar di ieu masjid kersana al mukarram Kiai Haji Sukarma, al mukarram Kiai Musa, sarang para kiai anu sanesna anu sekaligus kudu simkuring dipika hormat tur dimulyakeun. Urang daroakeun guru-guru urang, kiai-kiai urang sing para ranjang yuswa anu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah bil khusus Bapak Lurah beserta jajaran ku kaula dipika hormat. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan para pemuda sakampung Ilat sadayana ku Allah sing disarolehkeun. Terutami pisan ka organisasi LMPI anu selalu aktif dalam kegiatan agama, mendukung kegiatan agama. Urang daroakeun mudah-mudahan berjuang nasing ari ikhlas.
diberi kekuatan ku Allah lahir batin, kesehatan lahir batin, li'la'i kalimatillah kanggo negakeun agama Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wengi ieu urang kumpul kanggo mieling kelahiran nabi urang, Nabi Muhammad. Rasul teh diibaratkeun panon poe. Panon poe teh tugasna nyaangan. Ibu-ibu tipeting neangan jarum teu kadeuleu sanajan aya neon. Tapi kunaon ti beurang mah disababkeun panon poe liang nageh kadeuleu. Nya liang jarum gitu Bu maksudna. Disababkeun panon poe. Urang nyesehan beus mimiten nama baju teh dipoekeun ku urang keluar jadi garing sabab kapoe ku panon poe. Tah panon poe mah nyaangan teh sakitu. Pemuda urang ilat nganjang neleubi kang ti peuting beungeutna demek. Aya barang di deuleu isuk-isuk horeng bener bae geuneuk. Disababkeun panon leuwih jelas. Jadi panon poe teh ngajelaskeun hiji permasalahan tadina teu jelas jadi jelas. Lamun panon poe tugasna ngan sakitu, tapi Kangjeng Rasulna di Madinah geus 1442 tahun, sekarang ini sudah 1442 Hijriah. Tapi cacaang Rasul masih kene tembus ka kampung ilat. Alhamdulillah urang kumpul di dieu teh aya nur Kangjeng Rasul dina awak urang, sehingga cek Kangjeng Rasul ana min nurillah, aing teh diciptakeun ku Allah tina tetesan cahaya Allah, wal mu'minuna min faidi nuri, sedangkan jalma mukmin diciptakeun ku Allah tina luluberan cahaya aing. Jadi seluruh nu aya di alam dunia itu asal muasal tina nur Kangjeng Rasul. Bahkan bapak-bapak ibu-ibu, surga, neraka, dunia, langit jeung eusi-eusina berikut corona na asal muasal tina cahaya Kangjeng corona aya makhluk Allah ngan moga-moga geura malalabur ti urang. Tah Pak Bu kuari diperingati ku urang Rasulna, insyaallah corona nageh mabur, nu nyesa tinggal kolorna jeung dina jerona. Eta corona nu bahaya mana eta tah? Sebab si eta malah mun geus nempel ka ibu-ibu sok barareuh beteng ibu-ibu gara-gara si eta tah. Jeung si eta mah aneh, mataan geus seserepetan bae hayangna kanu bala si eta mah. Hayangna kanu raruyuk bae. Makana ibu-ibu bisi hayang langka boga anak maskeran si eta. Tanu kudu di maskeran mah si eta tah. Mun hayang langka boga anak balik ti dieu maskeran. Pak ka dieu kunaon? Tadi geus muludan. Emang kunaon hayang boga langka teu boga anak? Ja urang berejel deui. Kuasa tahun hiji PLKB teu mempan. Aju kumaha tuh cek kiai? Maskeran. Naon atuh eta? Corona nu eta tah. Tah, Bu, Pak, insyaallah berkah muludan memperingati Maulid Rasul, moga-moga corona nage arareuh amin. Ya Rabbal. Manusia yang baik yang mengenang jasa seseorang, bukan yang memakan jasa seseorang, tapi yang mengenang jasa seseorang. Sedangkan Rasul manusia paling berjasa sealam dunia. Wajar Rasul menyandang gelar insanun kamil, manusia paling sempurna. Gagah aya di Rasul, pinter aya di Rasul, hebat aya di Rasul, tawadhu aya di Rasul, kasih sayang ada di Rasul, sopan santun ada di Rasul, tegas dalam hukum ada di Rasul. Maka wajar mun Rasul nyandang gelar insanun kamil, manusia paling sempurna. Alhamdulillah urang dijadikan umat Kangjeng Rasul, maka penting ieu urang ranca ilat
ngayakeun tasakur maulid. Mudah-mudahan tasakuranana ditampi ku Allah, ditampi ku Rasulullah, ngajadikeun saksi di poe kiamat, pangheulana digusur ku Allah ka surga. Amin, amin. Maka lamun ningali keterangan Syekh Nawawi Tanara, ulama Indonesia, sehingga masyhur di dunia Indonesia di kalangan ulamanya berkah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Weruh taora kuning Tanara, weruh iku ku pedek ning jenggot ku pesilian keronjoka niku Tanara kampungnya Syekh Nawawi ning rikuma laka jelema anane uwong. Iya tah, iya tah, itulah iya konon kula dionang eta Abah Haji Soekarno kalau itu cenah Ki Jamal mah bisa nuring bahasa Jawanya atau bisa lah meriki meriku atau merokok kula ka ditu na cek Syekh Nawawi Tanara ulah ngomong-ngomong ulama batur cek ulama urang beh Syekh Nawawi Tanara sing saha bae jalmana urang mana bae nu ngayakeun muludan atawa nyumbang muludan ngayakeun mulud maka ku Allah bakal dibere 3 perkara ditembongkeun di alam dunia kes moal dihutang deui Ustaz Musa bakal kes woi panitia woi kes di dunia bakal dibayar bejakeun ulah bejakeun ulah bejakeunnya ibu supaya leuwih subanget tahun hareup muludan amin amin cek Syekh Nawawi Tanara saha bae jalmana nu ngayakeun muludan maka ku Allah bakal disalametkeun hirupna satauneun ti mulud ieu ka mulud hareup hirupna bakal salamet moal kena pancabahya dunia moal dicongcong orai moal kapanah petir moal katabrak mobil moal katinggang kenteng moal katinggang tatangkalan moal tita zong hirupna bakal salam hayang salamet muludan ram jadah doang cek urang dia kiai eta kiai ngomong sangeunah-ngeunah be kunaon gitu pantatangga kami kamari cenah geus muludan kasenggol motor tanya braduit nyumbangna iya nu jadi pertanyaan sehingga ayat keterangan man anfaqo dirhaman man anfaqo dirhaman man anfaqo dirhaman bara duit sadirham teh kudunya ho man anfaqo dirhaman sajalma anu nyumbangkeun muludan sadirham sadirham teh bara duit apa 10.000 tah cakang aku sia lebok 10.000 tah teu kabawa 50.000 teu kabawa bara duit 1 dirham itu 4 gram perak perak nu bagus ibu-ibu sagram nate 400.000 nu goreng 250.000 ari ibu hayang nu bagus hayang nu goreng tu jacager si Arodiah jawab nama orang jadah doang hayang nu bagus belebah dia nama itu berarti 4 kali 4 16 berarti 1 dirham itu 1.600.000 kakarak man anfaqo dirhaman kadenge penjadah doang iya ya man anfaqo dirhaman teh lebah dia 1.600.000 lamun jokot nu 250.000 berarti 4 kali 250 jumlah 1 juta man anfaqo dirhaman teh berarti 1 juta rupiah paling minim sahajalma anu nyumbangkeun muludan 1.600.000 minimal 1 juta ku Allah bakal diselamatkeun hirupna sataunan teu cukup ku amin kudu 1 juta genep ratus icih sia amin mere mah henteu enak jaing mah ieu nu kudu dipedil ge ieu kadenge bapak-bapak ieu mah nu ngadu bapak-bapak kadang-kadang ieu tah man anfaqo dirhaman coba nek nanya kula ya ibu-ibu cinta teu ka nabi bera duit sia nyumbang pehewaeun aya ngomong hayang salamet ngomong cinta ka nabi deh eta kongkorong bagat aya teh sia 10 gram atau 5 gram Rabbana karim heuy cinta ka rasul
siap muludan tahun harap ngenahan siapa pemuda ku hari mah 1.600.000 sewang bakal gede danana ulah ngondang aing cemen ngondang Haji Jamaluddin mah ondang tuh mubalek di Jakarta serem wih gagah ranca ilat ngondang mubalek di Jakarta aing na pindah heula sakedeung ka ditu ngekara kondang deui ka dieu 1.600.000 atawa sajut kakarak eta man anfaqo dirhama fi maulidin nabi tah maka cek Syekh Nawawi tanara lamun jalma hirup lamun jalma ngayakeun muludan nyumbang muludan 1 dirham katakan 1 juta rupiah paling seetik bakal salamet hirupna satahunan amin ya rabbal tanu kamari teh kasenggol motor tanya berapa duit nyumbangna ditanya ku aing 50.000 untung saya teu ketabrak beuteung sia eta ge 50.000 lumayan kasenggol keneh eta nah iya heuy terus 2 dengekeun oleh-oleh balik sia ka imah jeung ngadu ka salaki heuh si Pak kudu mik cenah kami mah kiai pan teu mampu ulah-ulah ngomong-ngomong teu mampu jabah pangaroko sapoe ngebulak sia 2 bungkus penjadah doang sapoe 30.000 40.000 kali 10 poe geus sabaraha duit kali satahunan urang mah hayang teu niat ko wong Serang ku sing hebat mah tukang beca berat duit si sapoe penghasilan anak tapi ngayakeun muludan kuring diondang ka daerah Serang Pak Masya Allah eta berkatna kompor gas spring bed bener sanes keretakeun cocok tanya ke daerah Serang tempok muludan di Serang samping BHS samping Tamer Masya Allah kuring nanya iya bisa nyian kita bisa nyian masjidan mau mobilan di arak-arak iya memang berhak kami urunan kiai sapoe ngumpulkan duit 3.000 rupiah kali 1 tahun kekurangan kami ditambahan urunan aya 5 imah nu teu mampu babarengan kitu eta ngaranna aya kahai teu cara urang rancail oh ilat melain ranca mah orang itu di mana teh kiai oh di dinya Masya Allah batur mah kuat gitu bu sapoe 3.000 ngumpulkeun duit pan urang mau kahayang bener teu teu niat komo banget nu kada deui terus woi terus tapi sanajan bari jeung kitu ieu ki Ustaz Musa nya sakieu mah urang ilat alhamdulillah bau kakarak brai bede kitukeun mah kiai kami teh sedih teuing nya kudu kompak dasarna ge terus 2 cek Syekh Nawawi lamun eta ahli kampung sok ngayakeun muludan maka bakal dijembarkeun rizkina satahunan hayang jembar rizki jalalager ngomongna orang dia atuh muludan kunaon nu gede Rabbana Karim ari ngomong hayang jembar rizki ai mulud dibantah muludan 200.000 geus mamarahannya teu mere pehewaeun aya di dieu nu kitu atuh di endrin kunaon ngomong mahal amat kumaha tang orak sia sapaat Rasul mah moal kabales urang ngabagikeun harta banda urang pikeun muludan Rasul pikeun memperjuangkan agama Rasul moal kabales jasa Rasul mah atuh bener gitu sebab cintanya Rasul ka umat jangan diragukan eueuh pimpinan eueuh deui bala hadirin wal hadirat Masya Allah anu sangat cinta ka umat minad dunia ilal akhirat hanya ukur kangjeng Rasul maka alhamdulillah urang dijadikan umat kangjeng Rasul alhamdulillah 2 cek Syekh Nawawi lamun jalma rajin ngayakeun muludan bakal jembar rizkina satahunan amin 3 sing sahabae jalmana nu rajin ngayakeun muludan maka ku Allah bakal dihasilkeun naon nu digerenteskeun dina hate nah geus ibu lamun ngayakeun muludan atawa rek hadir kana muludan niatan ti imah hayang naon ya Allah Gusti ku berkana maulid Rasul di Ilat ya Allah abdi ya Allah ku ari keur lockdown salaki setruk
Ya Allah, listrik nak dicabut 3 bulan teu mayar ya Allah, kreditan kena bulan deh ya Allah, anak 18 ku dikereuneuh deui ya Allah. Imah baca ada duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah, duit. Supaya kabayar ya hutang ya Allah. Ya Rabbi, masya Allah salaki abdi geura cager tina satrukna ya Allah. Ya Rabbi, geura geurenteskeun naon nu di hate. Cek Syekh Nawawi digeurenteskeun ku Allah bakal dikabul. Amin. Amin. Kiai kula boga riwayat aya rerencangan pribados rumah tangga geus 20 tahun. Masya Allah, eta jelema geus 20 tahun teu gaduh putra. Menta syariat mah beak Madura, beak Jampang, beak Surade, Jawa Timur, Jawa Tengah, beak Kiai Banten, Kiai moana bae ka dukun-dukun kumanehna. Dokter mah ngomong geus rumah sakit Siloam, rumah sakit Sari Asa, Sari Asu, Sari Asih. Geus beak punyana. Jelema mampu, jelema beunghar. Masya Allah, ngobrol jeung kuring cenah Kang Haji gitu-gitu nih ya, ngobrol jeung kula teh babaturan. Ya tukang son eta babaturan kula. Ya Kiai. Bu ulah gambar di dewek bu, beneran mah diilatnya tukang son ge Kiai tuh, teu macam-macam bener. Terus ya ngobrol jeung kuring Kiai. Pada ngobrol jeung kuring kieu. Sing sabar bae atuh, pan manusia mah nyareat nu ngersakakeun mah Gusti Allah. Cek ulah kieu tuh, coba ngajajal muludan pribadi ayakeun di imah, terus niatan ti mulai maulidan teh hayang boga keturunan. Insyaallah kaji ku abdi laksanakeun. Kulantaran jalma mampu saeb 250 juta. Kiai diondang, Masya Allah, masyarakat 5.000 nu hadir. Masjid Kebo 4 dah mampu, Masya Allah, diniatan ya Allah Rabbana Karim, keajaiban ti Allah didatangkeun bu. Menang satahun dongkap deui ka nu abdi bari ngagabrug nangis manehna bari ku atoh meureun. Kuring kaget, kumaha Haji? Alhamdulillah Kang Haji, syariat Kang Haji nu nuduhkeun hakikatna kersa Allah. Berkah muludan abdi kuari dipercaya ku Gusti Allah boga anak ti pamajikan nu kadua. Alhamdulillah. Akur bapak-bapak satuju, cocok. Ibu-ibu tolol sia. Non urusan pan nu penting mah boga anak Ki Sukarma, nu penting mah bener teh Ki Musa? Atuh iyalah, karena yang boga anak tadi nage atuh kumaha tadi na eta ini. Akur teh bapak-bapak satuju pak, cocoknya ibu-ibu sampai ka modar sia moal kudu. Yeuy nek naon tuh ibu kok ribu-ribu teuing. Di Kecamatan Rajek tuh aya contoh jeung bukti anu asli nyata konkret kejadian. Makom teh kagusur ku jalan, dibayar makom 900 makom anu dibayar di Kecamatan Rajek, digusur ku jalan, bere duitna ganti pindahkeun makomna. Masya Allah, begitu dibongkar bu, ratusan makam aya hiji mayit, Masya Allah anu pulegir keneh. Rabbana Karim, boehna ge teu soek-soek acan. Eta mayit geus 30 tahun. Lah rame masyarakat, ieu teh mayit saha? Pamajikan saha? Apa kata Al-Qur'an? Apa tukang sodako? Apa tukang tahajud? Apa tukang naon? Masya Allah para hadirin. Barang masyarakat anu nyahun, oh iya mah pamajikan si anu teh pamajikanna opat, si ieu nu kolot. Sabar dipangyandungkeun, geus mun hayang maitna weuteuh henteu buruk, eta ibu kudu sabar dipangyandungkeun. Ku kula dibejakeun keur pangajian di imah kula, ibu-ibu cek kula di Rajek aya nu kieu kejadian. Geus maitna bagus henteu buruk, geus mun hayang maitna embung buruk mah kudu sabar dipangyandungkeun. Cek ibu-ibu mending buruk kiai, jeung astagfirullahaladzim. Buat mending buruk nupang heulana ngajawab pamajikan aing. Oh bener kenceng mending buruk cek pamajikan kula. Coba kula nanya ke orang ranca ilat ieu mending weuteuh ta mending buruk? Mending buruk cenah kitu lebih sarua bae jawaban nama ieu ge. La ilaha illallah tah. Heuy. Atuh kunaon tuh sia eta? Jauh urang maca Quran teu pati beuk.
salat sunah tepati beuk atuh mending sabar dipangnyanduungkeun sih Bu eta mah teu buruk apa mending buruk bae main make ke mending buruk bae cenah ge terus ya nyantai bae hei 10 menit deh bahkan cek Imam Jalaluddin maki ya orang perpanjang saeutik atau supaya lu semangat tahun harap muludan seueur paedah muludan teh cek Imam Jalaluddin maki ya mamin muslimin yuqra'u fi baitihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba wal khirqa wal gharqa wal baliyati wal afati wal bughda wal hasada wa aina su'i wal lususu ala ahli dzalikal makan fa idza mata hawwanallahu alaihi jawaba munkari wa nakir apal eta bahasa Arab hese bahasa Arab mah masantren santri belum tentu bisa maca kitab 7 tahun hese tapi bahasa Inggris mohon maaf panggil guruna privat di mah urang 2 tahun lancar bahasa Inggris aing bae pinter bahasa Inggris mah sok terpercaya iya ngecenggiain dia ya ndak boleh begitu say atau kula kunci nang boga kunci Inggris pada ngadekeun san yo ting boga tilu ting boga opat tetap budak gampang bahasa Inggris mah dog anjing cer meja mun anjingna meja dog cer anjingna 2 mejana 2 dog cer iya atuh teu kudu hese dog anjing anjing pincang pedog anjing cicing atau ngejedog anjing naik kana imah baledog atau kumaha tuh jam gampang bahasa Inggris mah good morning selamat pagi bener tak good night selamat malam goodbye selamat tinggal gujubar selamat ngojai gudai selamat ngopi atuh eta terus kudu hese ceng makana pamuda kudu barisa ngararaji amin ya rabbal terus cek Imam Jalaluddin As-Suyuti tepati-pati aya hiji jalma Islam komo bari lobaan urang ilat ngayakeun peringatan maulid Nabi Muhammad illa rafa'allahu al-qahta terkecuali eta ahli kampung ku Allah bakal diangkat tina penyakit paila atau penyakit moneter hayang subur apa hayang moneter mulut nah. Bahkan cek Imam Jalaluddin illa rafa'allahu al-qahta wal waba lamun eta ahli kampung sok ngayakeun muludan maka bakal diangkat ku Allah ti eta ahli kampungnya tanah ribuan penyakit hirup masyarakat bakal sehat. Hadirin punten pemerintah nitah keur usum kieu urang titah 3M bener woi 3M bener aya menteri sosial sabaraha M nyokotna urang aya RT kuat dak dikatejak pasea jeung nini RT kuat dijak pandek ngalawan jadi ini kerok dia si amajan dulur nawa nu dibere aing lain dulur lain baraya iya atau kumaha cenah ni cenah jaim abdi mati ditu jaim tugas doang gandeng sia ulah ngomong ka ditu dicekek sia ku aing cek ini sabar betenya adatna perjuangan titah bebersih M bagus perintah mohon maaf Islam mah tiba heula atuh marentah betul apa betul cek Rasulullah kieu makruh lamun urang hudang hees langsung barang dahar sunnah mencuci tangan hudang hees urang hudang hees dimakruhkeun langsung barang hakang urang ilat hudang hees mangi uli kecewok bae langsung Rabbana karim makruh eta mah rek hudang hees isuk rek hudang hees berang tetap disunahkeun heula mencuci tangan nah sebabna cek Rasulullah nu mantak iya urang sunah udang sareng mencuci tangan sebab anjeun teu nyaho keur waktu hees ieu leungeun lelempangan ka mana kanu bala kanu ruyuk kanu lekok ka kodek
insyaallah baik komo santri mah nu radang nu budu kan ngagitar mantak disunahkeun nyumbah leung perintah agama Islam ati baheula urangan urang negara reug jelema dielingan ku kiai mah geus teu ngadenge ieu. Hei bapak-bapak ibu-ibu ulah judi ulah minum arak ulah minum bir innamal khamru wal maisir sesungguhnya arak itu haram eueuh teu ngadenge terus bae jojong minum arak jetet gering ambruk dibawa ke dokter Anda terserang penyakit jantung hati-hati tolong Anda harus berhenti minum bir kakarak nurut ku Quran dibejaan melalui Rasulnya Rasulullah terus ke dia ku ulama di pengajian di musola tengah darah yang nyatu ditegor beku penyakit kakarak bener bareto keur ngora ibadah lalawora geus kolot teh Masya Allah Islam mah hebat Rabbana Karim bahkan orang lamun tuang ikut pola makannya Rasul akan sehat. Rasul selama hidup di dunia 63 tahun umur Rasul, tapi Rasul pernah ke dokter pernah uzur teh ngan 2 kali. Pertama ketika Rasul pulang perang Khandaq, Rasul terkena penyakit migrain, sakit kepala sebelah. Yang kedua Rasul sakit ketika Rasul badek maut, Rasul terkena penyakit insomnia, susah tidur dan badang meriang, mirisan Rasul teh ketika Rasul badai wafat kan sakit itu atuh jelema mah sehat 62 tahun 63 tahun geringan 2 kali atuh sehat jelema mah aya urang sia geus sabaraha kali eta sebab pola makan kita enggak sama dengan pola makannya Rasul benar pancak Allah dina Quran kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin sok anjeun geura barang dahar geura ngadala geura dalalahar anu halal geura nginum nu halal tapi mihape wala tusrifu ulah leuleuwih ulah loba teuing sanajan barang halal aya tah leuwih teuing sakamakaraan jadi har sanajan barang hal aya loba teuing mah jadi kamakaraan beuteung leuwih jadi haram kitu mantap urang mah kedeung-kedeung asem urat rematik kencing manis bener Bu urang dia kamari pan dipariksa ka dokter ka klinik assalamualaikum jak rumah sakit sini koronakeun naon ieu teh ka hati mencret corona be corona atuh pan kadeureut tai ngabungkeuleuk rah ku corona keneh bae kadeureut tai pariksa ke klinik be ka imah dokter assalamualaikum ibu dari mana saya dari Lat dok tetangga Ustadz Musa oh iya ibu kenapa tuh ini dok lalanjung enggak karuan hulu lalieur dok ini dedeluan atau enggak karuan dok lalanjung asa malik dunia ini juga mohon maaf aja banget dokter kedeuleuan penyon kukulame ya oh iya udah berapa hari ibu begini atau 3 poe dok oh iya coba diperiksa dulu terus apalagi ibu yang dirasa ini dok letah nggak punya rasaan ngakan uyah asin, ngakan cabai lalada, ngakan gula araranis, ngakan tai ceuli pahit. Atuh nanaonan tuh sia tai ceuli dirasaan jelema tolol. Atuh lamun tai ceuli amis atuh digudumung sirem tadanya ceuli sia. Mau bisa hees. Apalagi ibu yang dirasa ini dok cenah leuleus aja nggak karuan. Ini kemarin juga waktu ngising tur nilep. Atuh pira aku keur ngising tur teu nilep budak nangtung burung ngisingna. Itu kan bagian nilep lah periksa aku dokter tek ibu terkena penyakit darah tinggi hai gitu dok kita getih anu jangkung tolong ibu jangan makan sama kambing atuh nanaonan dok dahar jeung embe jambe mah jukutnya tuh dokter sok macem-macem be jeung lalaga koloti
cing bu lamun orang ikut pola makana Rasul mah sae kumaha kitu Rasul mah pola makana cabe Rasul mah tuang hiji Rasul mah sok tara ngadahar kadaharan nuker kamari urang mah pan lain semur cara ngebudah mah terus bae aja ieu sia mah jeung isukan naon ge eta biang gerokna pamajikan tah enak aing kadang-kadang mah atuh mending dibikin ya isukan bak kena budak mau basi moanan naon laki aing mah teu kaharti eta ka bikangnya eta bikang mana ih aing ngomong jeung eta bikang mah teu kaharti kula mah pi omong teh aya bae teu kaharti sareng teu kaharti aing atuh bantak naon sih teh cicing undangan kanu muludan odah sia undangan moal ka ditu endeuh tungguan aing itoh barang prasmanan idi capcay nang meuningeunna terus dagingna nanjakar dagingna liat aya bae tapi omongan undangan deui kasih anu daging bagus capcay bagus sayur sop panas kene deuleu cenah tendana teu teh endah cek urang nyombang henteu tangkorak sia meren teu wadaki ngawada beug tuh cungar cengir tuh kan kalau cungar cengir secara dia mewain eta memang geus kitu tah mesti kudrotna matak aing mah paling teu hayang ka pasar jeung pamajikan naon sebabna kiai punten eta Ustaz Musa ka pasar jeung pamajikan ih si eta mah nawarna mun can gepeng di padagang can eureun matak pantesnya bikang mah nafsuna 9 akalna lalaki akalna anu 9 nafsuna sanajan salakina keuyeung ulah gagabah bu pinter akalna mah eta kadang-kadang nu keuyeung geus boga anak 3 bete kanyahoan je akalna si eta mah ulah dilamal ih lalaki dilawan mantak pantes bikang nafsuna 9 lalaki tapi bikang akalna lalaki akalna cek ibu-ibu ngeunah beuteng be kiai ngomong sadaek-daek ta ngomong ari eta nu muda-muda kotok bikangnya kotok jago cek saha kami nafsuna gede macem-macem eta kiai aya eta nu kokorobet heula saha atuh heuh emangna ge nu kokorobet heula teh lalaki tapi kan lalaki mah motor Yamaha meunang ngagerung mimitina doang plek benggeus kabehan ge motor Yamaha Ustaz Musa kabehan ge motor Yamaha urang tapi bikang motor Honda desel ngageah ngapanasan terus nyaman terus ya moal diturunkeun panyakit lamun eta ahli kampung sok ngayakeun mulut diangkat ku Allah amin amin bahkan kadituna wal khirqa lamun eta ahli kampung sok ngayakeun muludan moal aya kahuruan di eta ahli kampung amin wal gharqa moal kakeremban moal aya sunam masyaallah wasilah mulut tuh bahkan kadituna wal baliyati wal afat moal aya pancabaya moal aya kakara kulini kamari bege tahun kamari teh aya gempa rada gede seutik jelema kuat kabeh paburangsat pemuda keur gaple la ilaha illallah keur gaple goblok teh si eta keur gaple coba ya euyak eta na euyeuh eta na pos ronda na ku goyangan wah atuh ieu lini la ilaha illallah terus bae jojong kartu mah tolol teh si eta goblok sia ini aya bejana pada teh keur lini kamari gede tah ibu-ibu keur ngising di WC kuat muji la ilaha illallah kuat diguting cepet deket langsung kuat ngisang nya kusieun aya lini langsung masyaallah hees bae jojong ke tempat main atuh salakina meureun hayang nya tariris barang salakina ngadegeutan aya lini cek pamajikanna aing linina ieu mah lain deui beda eyeugna ge langsung diusapan ku salakina oh jannati barang dibalikeun jatai teu ngisang jadah doang
Pak, terus ya, hayang salametnya, berkah muludan, amin. Negara orang terkolep, lamun eueuh syariat muludan hancur, ya kuat kan aku berkah aya muludan. Masya Allah, ieu berkah maulid, tak keterangan Imam Jalaluddin kos kitu. Bahkan kali itu nu leuwih hebat kieu, wal bughdha lamun eta ahli kampung sok ngayakeun muludan maka tatangga jeung tatangga moal aya siling hewaan, amin amin. Si A jeung si B keur pahewaan aya muludan kagok men hadir barang papahareun kasalaman tungtung nama pan sia cenah hewa aing kagok gitu. Itu kan lumayan kadeuleu henteu saling marah, bener teu? Iya wasilah mulud. Wal hasada moal aya siling hasud siling benci tatangga jeung tatangga gara-gara mulut. Nah bakal alakur masyarakat, bahkan nu leuwih hebat wal lusus, lamun itu ahli kampung sok ngayakeun muludan maka kaeta lembur moal didatangkeun ku Allah rampok pamalingan, moal aya garong moal aya kaeta lembur kahalang ku berkahna maulid. Teu percaya penting ieu Kiai Musa jajal umumkan sakampung Ilat, woi dang-dangan kita tes berkahnya maulid, motor tendon di luar imah masing-masing ulah dikunci, ayo tes penting ya cenah kumaha Kiai lamun esuk-esuk leungit atuh nasib tah mangarana atuh aing teu tanggung jawab atuh nasib dah ulah cuma cengeur siaran jadah doang ayo gratis ayeuna esukan gratis palurah gratis ya palurah jajal terus itu ganjaran dunia, apalagi ganjaran akhiratnya, ganjaran barzakhnya. Fa idza mata hawanallahu alaihi jawaba munkari wa nakir. Masya Allah, di mana-mana maut jalma anu ngayakeun muludan maka akan dibebaskan oleh Allah. Pertanyaan malaikat mungkar nakir, amin. Allah jeung nyiksa, ditanya orang Ilat marabbuka, bisa jawab, nek digebuk ke malaikat salah kehalangan, salah jadi saksi aing salah nek naon sak dia aing baru teu pake muludan dihakan ku kiai sampai melak di corona. Nek kesel cenah kiai nek dihantam lebah beteung palurah, waduh jeruk ngalangan jeung kacang disemprot ku aing cek kacang ieu sia sasia aing kacang baru dihakan ku lurah, waduh teu bisa. Nek dihantam dina suku, waduh lemper ngahalangan cek bitingna ditojos ku aing sia malaikat ya sasia aing lemper eueuh bu jeung celak nyiksa malaikat mungkar nakir ka jalma nu muludan. Tinggal bingung mungkar nakir kumaha kir atuh teh nyokar cenah karkir bae cenah maduaan bae eta coba ieu berkah mulud untung teu kiai cenah teu boga biaya kulama cenah hayang nyumbangkeun mulud aya tenaga sarua bae apalah arti ada dana mun eueuh nu ngagawean, betul apa tidak? Cek nu saurang aing nu nyumbang buah-buahan tenang, siap nyumbang ya lemper oke, aing putu ayu siap, aing bolu oke, cek nu saurang aing bugis siap, cek nu saurang aing nu ngakana teu kumaha nu ngakan basi tak kue rah ngakanan rah geus geunang itu jakula kita dibaranghakan dia tu kabeh imah hayang ngakan aya nu meuli eueuh tah matak berkah kompak ieu urang ranca urang Ilat aing jadi ingin kena ranca bae ieu urang Ilat moga-moga dipertahankeun sampai poe kiamah, amin ya rabbal alamin. Emang hirup mah kitu cek Imam Ghazali kudu kos leungeun kono kal yadain wala takono kal udunain, jadilah anda hidup seperti tangan kumaha kitu leungeun deuleu lamun leungeun katuhu ateul leungeun kenca teu kudu WA deui datang sorangan garo akur lamun leungeun kenca anu ateul leungeun katuhu datang sorangan garo ateul saduana sering gesek, bener? Tetangga menang musibah toong ku urang akur si anu minta bantuan hayu kurang bantuan saka mampu teu boga harta tenaga teu boga tenaga pemikiran, betul apa tidak?
ayo ngan mi HP cek Imam Ghazali hirup pak ulah kos celi kumaha kitu celi mah deuleu ge celi ka tuhu celi kanan ka celi kiri kan deket paling sajengkal tapi najis can pernah silaturahmi masing-masing bae eta mah cuek lamun celi ka tuhu salesma berarti cule onge berarti eta celi kenca teu bisa nutupan atau onge mah onge bae tatangga menang musibah sabodo amat dulur menang musibah sabodo amat dulur hayang dibantu kurang jojong bae eta nu kitu jelema potongan ceuli mantap ulah saperti ceuli hirup mah kudu kos leungeun dina tangan tugasna teu pas ini kana cau Ambon leungeun katuhu kana daging leungeun katuhu kana bubuahan leungeun katuhu kana kue leungeun katu isuk-isuk munjuk kulna bujur sagede peureup waduh cek leungeun kenca aing hahangitna sampai kebagian ulah loba amang cek leungeun katuhu geura sungkal ku sia tenang geura cakal ku sia panyeuk aing nu nyungkal cek kenca kompak pan bener teu cakot panyeuk ku katuhu semprot koplak jiur bersih liang tai gara-gara kompak gitu urang ge ulah pas ini dina tugas sia mangenahan nyekelan duit aing dalam bulan berkat mesti dipotong metak tak aing ulah gitu berat sama dipikul ringan sama tidak ada yang istilah berat dan ringan dalam tugas dengan kekompakan bersama akan terwujud artinya sebesar apapun masalah kalau gotong royong dengan musyawarah insya Allah bakal tercapai potongan urang ilat alhamdulillahirabbil tos maulid anu kahiji tujuanna tasakur ka Allah muga-muga tasakur urang ditampi ku Allah ditampi ku Rasulullah yang kedua tujuan maulid litajdidil iman untuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab iman eta perlu diasah perlu kurang terus dikontrol para hadirin sehingga tidak sempurna iman seseorang cekang jeung Rasul kalau cintanya kepadaku melebihi daripada yang lain urang kakolot cinta ka Rasul mah kudu leuwih cinta urang ka pemajikan cinta ka Rasul mah kudu leuwih cinta nah ciri cinta na jelema ka Rasul bukan hanya di lisan wa min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam nasru sunnatis saniyah wa minha hudurus salatil jamaah setengah nangaku cinta ka Rasul daek ngeusi masjid salat berjamaah asok berjamaah alhamdulillah maghrib aya 4 baris Kiai Musanya maghrib 4 baris isya sabaris setengah kadang setengah baris deh subuh tiluan jeung tihang da jungar cengir pamuda nama arareu euy pemuda euy wayana berjamaah kudu anjeun atuh ayeuna subhanul yaum rijalul ghad anda sekarang muda besok hari anda bakal jadi orang tua kita sudah tidak mampu terus meninggal dunia dan kita penerusnya saudara mantap kehidupan pemuda hayatul fata bil ilmi wat tuqa hidupnya seorang pemuda dengan ilmu dan takwa tanpa ilmu mohon maaf lam yabres walam yarcok teu beres jeung teu cocok moal bisa takwa lamun teu jeung ilmu mah bener atuh jaeta euy aya pengajian di dia wong salasa guru urang ke Sukarma datangan batur jauh-jauh Masya Allah anak pemajikan ditinggalkeun ka musim hujan ngabelaan masyarakat Masya Allah datang ka dieu aya genep panagak nu berengek ieu nu calalager arareuh kamararana kitu kamang euy pemuda heuy ram jadah sia berjamaah mantak digilir Kiai Musa tanu adzan kita belajar iji pemuda korek kadang terbeguk adzan acan ayyalas salahu akbar astagfirullahaladzim cek aki-aki akbar dia tadi atau nanti ku makan mun pemuda nak gitu heuy bener teu nu ngimaman karak rada kolot nu adzan budak pemud nu imam rada kolot heutik mah mun aya teh mah mun eueuh teuing atuh nu ngorakeun nu penting bener makharijul hurufna bener ieu mah imam ku eueuh-eueuhna kiai kuat siling suruh
ayo ayo atau nongolak nongolak ayo bang nyari huntu ini kenirisan ke kawawa buat pas surung-surung coba di masjid atau budak leletik rame ayo maju-maju jangan malu-malu kuat rame nak sholat di masjid. Iya gara-gara nu belajar ilmu agama na jalan mana malah santren ku hari beges arewe lain itahan jadi kiai pak lurah lain dasar nage ulah jadi kiai kabeh besi berebut berkat lurahna kudu aya DPR kudu aya camat kudu aya abri kudu aya polisi kudu aya bener atuh iya kudu aya dasar nage ngan anda silakan berkiprah di relnya masing-masing tapi tujuannya tetap orang tujuan anu pasti intina li'lai kalimatillah ngabela agama Allah silakan punya jabatan dengan jabatan membela agama sebab kuari kadang-kadang jelema ngadek karena pemerintah karena pejabat tibatan ke kiai gunakan jabatan anda untuk meraih keridhaan Allah tidak sedikit para pejabat pemerintah masuk surga gara-gara jabatan anak benar benar atau iya terus nanti anak orang teh bu lamun buka anak ibu 8 anak 2 betah mondok ke ibu paeh jeung bapak aya nu ngurus-ngurus aya nu ngajikeun aya nu ngazarahan bener bu atuh iya sok serahkeun aya urang ka pasantren kiai anak kula pangdidikeun aya geus boga ilmu agama hob bae nu jadi DPR nu jadi camat nu jadi lurah nu jadi bupati tidak menjadi masalah mangga teh teuing hob bae kuari teh krisis akhlak kenapa bisa krisis akhlak lantaran ilmuwan kunaon ilmuwan sebab orang tidak memperhatikan maka wajar kalau ulama Mesir mengatakan limada yata'akharul muslimun kenapa umat Islam selalu tertinggal jawabannya satu dikarenakan umat Islam sudah tidak mengindahkan lagi ajaran Islam padahal di Islam kurang kumaha bu ibu leres teh di Islam segala bagai dididik masya Allah katuang-tuang dididik nganggo anggean dididik mapah bagai dididik masya Allah mantap al-Islam ya'lu wala yu'la alaih Islam mah rahmatan lil alamin bahkan nu dicandak ku Rasulullah agama anu paling mulia Rasul dimulai Nabi Adam sampai Rasulullah berdakwah mereka membawa agama satu agama Islam agama samawi agama anu buktina kalimah la ilaha illallah ya mantak dina muludan urang ditajdidil iman anyarkeun kaimanan urang teh kita dengar sejarah Rasul aduh pan Rasulullah macana ge bu masya Allah Rasul mah padahal diampura dosa eta akhlakna ku mulia teuing sahabat bertanya kepada Sayyidatuna Fatimah wahai Sayyidatuna Fatimah az-Zahra ma khuluquhu apa sih akhlaknya beliau Rasul begitu mulia maka Rasul jawab maka Siti Fatimah jawab khuluquhu Al-Qur'an akhlakna Rasul ma Al-Qur bu atuh moal katurutan ku urang para hadirin wal hadirat benar masya Allah mantap untung orang dijadikan umat Kangjeng mun ngaku cinta ka Nabi daek hadir tak ke masjid bu titah salaki geus kol kudu gablek pol kudu gablek kais tereh mun berjamaah titah ku ibu pak udang subuh isin mama isin kadang-kadang isin kamari ditanyakeun ku Ustaz Musa ayo salaki sia itoh mana jauh ke masjid maya napa ke masjid ke mas mau meniusin kadang-kadang meniusin tah bapak kudu nuhun mun dielingan nu pamajikan ulah sok pamarahan ieu mah dihudangkeun subuh papa hudang pato subuh aing ge nyaho teu torek aing subuh aing nyaho salat henteu aya di dieu nu kitu atuh di banjur kunaon ku cai panas cek ibu-ibu mantak ya kiai kula majarareng pararus hararen kunaon gitu buka beneran buka salah kitilok sholat atau salah ibu bogoh kanu gitu nusok sholat bogoh loba kene ay bogoh kanu tilok sholat laju kumak kiai jaharam nak minta talak temenang dorakman doraka ibu-ibu minta talak ka salaki beda salaki tilok sholat ay eta tilok sholat urusannya na jeung Allah
ibu mah takwa bae ka Gusti Allah, takwa ka Rasulullah, taat kana perintah salaki anu bener. Salaki tilok salat urusannya jeung Allah. Aja kumaha kieu jak haramna kuringna. Geus teuing urusan bae, hitung-hitung urusan kebo bae. Teu naon bedana tuh jeung kebo. Teu seserian deuleu pamajikan kebo tuh dang. Panjadah sia. Engke isuk-isuk tanya ku ibu, Pak, hendak langsung ngopi apa hendak langsung nyarap? Oeh gitu. Paling ke dong nanya lapar dong nepeureub. Tangkorak sia cenah meureun. Panjadah doang. Ibu buya buya ya buya. Hei, Pak, daek salat berjamaah. Wa minha dai huduru mujalasatus salihin. Sok daek bebarengan jeung jalma anu soleh pan gitu cenah ge buya taya geus urang teh apekeun mempertebal keimanan urang teh berkah maulid ya kuari hayang tingkatkeun berjamaah sing akur jeung tatangga bener ulah sok siling omongkeun kudu bagus-bagus sangka ulah goreng-goreng sang ka aduh nya komo ya ibu-ibu kula ngarumpi ibuku kuari gara-gara setan gepeng HP sia eta setan gepeng mun hayang nyaho mah menika garagu kabeh jelema ku setan gepeng komo eta ibu-ibu boga grup WA kok sampai katutung kejo ngabalasan WA iya bener eta salaki ngajakan ngobrol nyojong meh ngabalasan WA bukan IG ya nganggo goreng hate main singgung baik nyinggung tetangga dengan status ayo wani mateakeun ku sia kunaon gitu ka imahna diciduhan ku sia ieu mah dina status nanaon dina keur ngolak dangdeur mana status Robbana Karim teu boga duit teh ngaduh ka status goblok sia teu boga duit mah usaha tolol sia ieu jelema kuari gareblegna lebad dia ya bener orang teh kuari geus bener Yahudi teh berhasil sok ayeuna urang ayeuna ieu HP ieu Quran nyokot mana mimiti mah Quran bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin wa ilaihi turja'un geus Quran hanya 2 menit palurah tapi HP 4 jam kuat maka wajar nilai keagamaan merosot di Indonesia anak-anak orang terganggu 70% sudah terganggu dengan elektronik yang namanya HP pukusian gitu lah betul-betul lah datang ke kiai eta kiai datang di dia membalager cek ulama ibu-ibu nah eta di lembur saja kadang-kadang datang kula datang kiai wah kok begelek aja nah ampurak tina bapak kiainya hoyong selfie jengkel kadang-kadang kula wah nu sasalama orang juru nu bae ka urang iya tuh laki orang tuh jadi masalah makanya hampura ki Sukarma lain kula iya ki Musa lain kula kegedean lain kula takabur mohon maaf kula masuk dawa mudu sengaja nyegat sasalaman bisa ya ibu-ibu nu hayang salam nyengkurik maaf hampura ibu-ibu temenang cukup ki bae nya nu goreng mah gitu ulah nempel nya nu goreng mah eta mah parawan bari ruhai atuh loba kana cai atuh udah deui bae buru atuh kunaon gitu ulah sasaran tepung urah haram jadah doang dewek anta kieu bae cukup lah tapi kudu mah mangga kitu kita nih eta mah anu kalolot kitu nya kieu bae urang cukup tah gal bae ngora kumaha atuh geus tempel gal bakena wudu ieu cai nya urang wudu deui bae gitu dasar jurig jalan jadah doang terus ya jadi ngahibur bae ka urang dia ieu mah ya kudu daek babarengan mujalasatus sholihin daek babarengan jeung orang-orang anu sok aya pangajian di malam Salasa eusi ku urang hadirin wal hadirat ya pikeun ngaroba akhlak urang pikeun naekeun keimanan ka Allah Subhanahu awas sing kade ibu-ibu ya berkah muludang ieu panyakit urang teh ibu-ibu di mana ngarumpi bener gibah ngomongkeun bat anu can puku habarna mun tatangga menang aib menang musibah aib diomongkan ku tatangga odah aya non cenah anah sia geus ngadenge berita si Yuyun hi kamari kurang jelas eta ti si Iis kumaha bola juga balik teh si Iis
jangan japri bicara kain tolol tas eta aing ulah kitu eta ngomporan ngaranna tuh cungar cengir mun aya tatangga odah enon cenah ana geus kadang berita si Uyun hei ulah diteruskeun teh eta teh aib ka isin batur coba bayangkeun lamun ninggang ka urang ge isin sarua bae geus tak eta mata sungut sia maskeran tujuanna eta ulah jeung ngomongkeun bat ieu makalah di komporan. Siti Saudah istri Rasulullah malah hadirin wawartos ka Kangjeng Rasul punten aya naon Saudah abdi diondang ku tatangga oh walimatul arus upami Rasul ngidinan abdi bade dongkap undangan cek Rasul mangga Saudah gara undangan ka tetangga tapi awas aya syarat cek Rasulullah sia kudu ngahem-hem cai na sumut sia dimulai berangkat ti imah sampai ke balik deui atuh Siti Saudah berangkat mencai kieu bisi Siti Saudah dinu ondangan gitu Pak Mino sebab dipeurangkang jeung Rasul Bu tengekeun ya begitu datang ka nu hajat pan di nu hajatan man jelema eta nu kumaha aya bae lobaan yang keur hajatan aya awewe Siti Saudah ningali aya awewe hideung jangkung kuruk make baju beureum gomblang panduang kompor kahuruan eta kumaha deui nya eta Siti Saudah kieu dina hatena ji cek Siti Saudahnya eta jelema da kumaha mantes maneh deui cenah kulitna hideung make baju panduang suluh ke bos tak kadeuleuna dong melembata gitu sakitu doang tah Siti Saudah eta jelema mantes man Rabbana Karim Masya Allah pala hadirin Siti Saudah beres undangan Rasul calik kene di bumina di tempat nu tadi Rasul teh acan indit masih kena calik Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam ya Saudah beres undangan atas Rasul cek Rasulullah utahkeun Saudah cai nu tadi gejlok teh diutahkeun Bu nanah anu hanyir campur getih ngaranjuk Siti Saudah ya Rasulullah pan abdi teh tadi ngahem-hem cai atuh geuning ieu cai jadi robah jadi getih campur nanah anu hanyir cek Rasulullah gara-gara sia tadi gibah ngomongkeun dinu hajat ya Allah cek Siti Saudah Rasul bujeng-bujeng abdi ngomongkeun batur sebab ieu baham abdi teh pan ngahem-hem cai pi urang sampean diutahkeun ka di dia heuh sungut sia teu ngomongkeun teu gibah tapi hate sia anu ngomongkeun Rabbana Karim kumaha urang lamun unggal poe bacot sia jadah sia sok ibu mikir ulah nganggap enteng jelema tukang gibah ngomongkeun batur maka jaga di kiamat bakal diiduman cai tina jahannam jeung nanah anu hanyir getih anu hanyir tina neraka jahannam Masya Allah nah iya coba robah atuh akhlak saeutik saeut jeung tetangga sing ngalakur kasalaki ulah nyarengidan bae Pak kadieu enon mah mampu asak palurah ya sering ngapurakeun dosa jeung pamajikan ya urang dia osok paling 1 tahun eta kebelik di masjid Pak cenah puranya geus naon sih rupa ting ngomong kudu mah ulah kitu kudu nama salakina diuk pamajikan nu nubruk Pak kunaon mah mama dosa ka bapa murah menisieun tadi kadang-kadang ke Jamal Masya Allah ya Allah Rabbana Karim Masya Allah Bapak masieun Bapak dasar mama teu bisa ibadah jadi ampura loba dosa ka Bapak loba dosa ka Bapak jadi bisi mama ka surga teu jadi loba dosa ka Bapak ampunanya Pak mama macan bisa ngalaksanakeun seorang istri yang bakti kepada suami loba marentah ka Bapak loba nyarekan sampai katorek sabelah jadi Bapak ku mama ampurannya panjang ampura ngahiung doang serina ambulan
Dikitukeun salaki ngecengkang ku pamajikan. Kumacek salakina, aya ke bapak. Ngomong bapak mah loba dosa jasa ka mama, masyaallah mah loba marenta, loba nyarekanan, loba nganyerikeun ka mama, masyaallah ampurannya mah nyampura bisi bapak nekan surga terjadi gara-gara buka dosa ka mama. Cek pamajikanna aya ke mama. Anu kudu diampur sama ku bapak bareta teh bapak dan duit 1 juta na kantong ku mama dipaling parita. Jangan mama nak meuli daster teu boga duit harita mah. Jangan papa teh mere harita masyaallah bade samunikeun disebutkeun ku mama harita papa sing ridho nya Pak. Maju mah geus soek deui bapak masyaallah. Bisi bapak neuk mamah neuk surga terjadi gara-gara maling duit bapak terjadi mantak dina poe ieu hampura mama ngahiung jarika. Dikitukeun salaki atuh salaki ge bau tambah-tambah cek salakina aya ge bapak loba dosa ka mama bareta teh bapak ngomong negawe ka Jakarta 2 minggu padahal bapak kawin deui mah masyaallah. Mama leungit anting sabeula ku bapak dipaling pake mas kawin mah masyaallah. Neuk ditalak kakok mah geus boga anak 4 kuari kedeuna deui mah masyaallah murahnya mah tangkorak sia cek majikanana. Kuat darder pasya deui bae eta salaki jeung pamajikan. Orang itu enak eta silang beureukeun dosa kitu eta ulah orang. Tah ya hei ya berkah muludan urang geus kira loba akhlak dunia geus tereh magrib geus tereh kiamat artinya ciri-ciri kiamat geus loba ditembongkeun maka mudah-mudahan berkah muludan para hadirin urang ditaekeun keimanan ditembelkeun keimanan ku Allah amin. Nu terakhir geus bulanan langsung ka Cikupa ieu Lurah. Nu terakhir ya engke lah atuh endog. Nu terakhir Bu Rasul teh jalmi bersih urang mah jalmi kot moal nyambung nu kotor jeung nu bersih tapi urang hayang nyambung da Rasul teh nabi urang jungjunan urang masyaallah tah iyalah nyambung kena nu kotor jeung nu bersih melalui maulid ieu teh keur daftar hadir teu kudu ngaku-ngaku umat Rasul jaga di akhirat ya Rasulullah abdi teh umat anjeun teu kudu simahum fi wujuhihim min atharis sujud opanira euy naon ngena gitu euy ngena. Nah, mantap pemuda kudu jeung ilmuna sagala ge. Bener teu? Maca Quran kudu jeung ilmuna. Bener? Anak urang serahkeun ka nu Kiai Musa aya di Delin tempatnya Kiai Musa nya. Alif-alifan teh ya. Nah, serahkeun ka dinya. Assalamualaikum salam. Aya naon teh dia nyerahkeun anak lah. Si ngaranna mah Ridwan. Di Wawan-wawan. Oh. Nya pangilmuankeun nya Ustaz Musa nya supaya bisa ngarti kana Quran. Ha insyaallah. Nah, insyaallah kula dididik muga-muga bae manehna daekeun ngajina mere duit ka ustad ulah mere bere ko samsu 4 tahuneun bae ih tolol denah hayang gratis deui bae dewa Bu cenah 4 tahuneun teh cenah palurahnya Bu atuh eta mah teu mampu mau bere ko samsu 3 bungkus mah isin kiai tumpangan ku biskuit sakaleng supaya rada pantes kopi sakila gula sakila nah susuna 5 black supaya lebih hebat lebih rada sedap dengan roti tawar 4 bungkus nah tambah deh taku teh 5 lu saya wali pas jangkep mah biasa sakarung nah duit nanti 2,5 juta sedang sakit oge paneta Kiai Musa nage semangat ngajar ngaji nah ceng ngaji alif ba ta jim dal menang 5 poe anak orang torek ngaji di dinya pan jadi getakan bae ku ustadna hei umat Rasul mah saya cirian simahum fi wujuhihim min atharis sujud